Ronde kahijina jengkol jeung asin jeung gerus cengek. Ronde kaduana tah sayur asem. Nya dipikir-pikir mah erek teu bohay kumaha atuh da sakali dahar oge nepi ka 2 ronde. Pokona mah poena teh keur ngaray hayang sayur asem jeung jengkol ngora jeung goreng asin. Keur budak mah ngagoreng nugget jeung endog dikacapan tahu tempe dicampurkeun pokona mah. Ngagerus cengek tah. Jengkol ngora jeung asin. Geus anu mawang seulanya. Pokona mah kan cuaca teh alum-alum kumaha gitu nya. Jadi ngagerus cengek, pokoknya mah kudu dilobakeun madang. Ieu nu spesial tah sayur asem. Antuk goblok anu ayeuna. Sana. Mantap. Aya nu nganteran pais asin, Bes. Ya kumaha teh hayang sayur, hayang dia besti tah. Buru di sana di emak di rumah yo. Bawa atuh hilang deui. Sareng jeung ieu kayak jeung asem. Di sini. Lagi matanya. Besok ieu mah teh. Diberi lagi sabungkus. Apa? Walaupun orang yang seorang. Mari tumpuk. Goreng tahu ngaplek buatan Nyi Iteng. Nah, ukeun sayur. Sareng kieu. Ronde kedua bagian jeung sayur. Ngawarkeun jeung sayur asem. Atunya. Tuh, Bes. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, awang samelan, Bes. Kuang gula galuk heula ya.